Engke mana anu lancar bari tarik besekna dua. Rugi banar. Belah dia lah. Singana belah dia yang belum apa lama. Tiapnya hangkan dia belah dia cari. Siapa saudara? Ayo dengan dia. So, 1, 2, 3. Jalma ulama bisa sarakeun hirupna uzolim pamarentahna kaduana dileungitkeun barokah dina kasabna itu kaluar di dunia. Siap. Siap kan? Siap. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna nurul fahmi wa akhrijna minadh dhulumati wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Natabaraka bi kalami rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ila akhir hadis. Wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqati murad. Payuna pangarsa akhinal kiram pangjurung laku anu ngatur undayan acara anu kusing kuring dipihormat, para masayih, para asatid, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, wabil khusus pupuhu Dewan Kemakmuran Masjid Goil Jami Nurus Sa'adat sareng reng-rengan panitia penyelenggara Hari Besar Islam. Kanten hadir Bapak RW, Bapak RT, bagi sadayana para bini sepuh anu berkesempatan lungguh sareng linggih di tempatan majelis anu mulia. Bapak Ibu anu aya di lebet, anu aya di luar, anu cali, munyang-munyang, anu ketuhur, ngagulem we, nu nyangut teureun-teureun tadi. Mangga wajibkeun sing kaos.
Daya ucapan anu langkung paos anu sayogyana kusim kuring dilisankeun dina ieu wengi lintang ti ucapan alhamdulillah. Minangka jujur carita syukur bilisan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rehing dina wengi ieu urang sadayana ditepangkeun ku Allah kangge silaturahim dina raraga miemut kana peristiwa agung a'dhamul mukjizat ba'dal Qur'an, peristiwa terbesar, mukjizat terbesar saparantos Al-Qur'an, nyaeta peristiwa di Isra sareng di Mi'raj geunana uswah hasanah urang sadayana, tauladan urang sadayana utusan Allah anu mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia sholawat sareng salam mugi ka mantenna, ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, ka para ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, guru-guru urang sadayana, imam guru urang anu masih kani jumeneng, wa imam guru urang nu parantos jadi ahli barzakh. Urang doakeun sadayana mudah-mudahan guru urang anu masih kene jumeneng mugia Allah ngaberkahkeun kana ilmuna, ngaberkahkeun yuswana. Oge guru urang anu parantos jadi ahli barzakh, mugia ya Allah dicaang padangkeun di alam barzakhna. Mugia mantena nampi kana ganjaran ilmu anu diamalkeun ku urang sadayana. Oge kaduana urang doakeun kanu parantos ngawakafkeun ieu masjid. Nu parantos ngawakafkeun ieu masjid. Mudah-mudahan almarhum almarhumah anu parantos ngawakafkeun ieu masjid ya Allah mudah-mudahan sagala rupi amaliyah ibadah anu dilaksanakeun di ieu masjid, salat berjamaahna, taklimna, zikirna, ngaosan Qur'ana, mugia ya Allah sagarupi amal ibadah anu dilaksanakeun di ieu masjid ngocor golontor pahala kanu ngawakafkeunana. Amin. Oge mudahan para putra putuna anu ngawakafkeun ieu masjid mugia ulah megatkeun kana kasayan sepuhna, lajeng dukung setiap kegiatan ieu kegiatan di masjid. Sabab di mana orang megatkeun kehadiran kolot sarua jeung nganyieun geus naon. Oge mudah-mudahan anu ngamakmurkeun ieu masjid. Apa artinya masjid yang megah? Apa artinya masjid anu mewah? Tapi teu aya anu ngamakmurkeunana. Ti kawit ngadegna ieu masjid ustadna, imamna, khatibna, muazzinna, marbotna, mugia sadayana anu maparing kontribusi ngamakmurkeun ieu masjid mugi dilebetkeun kana salasawis pidawuh Rasul. Sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Aya 7 golongan anu bakal mendapatkan iuh-iuhan jaga di poe kiamat. Manehna batur mah panas, manehna diiuhan ku Allah. Batur mah lapar, diwaregkeun ku Allah. Batur mah haus, disegerkeun ku Allah. Siapa gerangan di antawisna rajulun mu'allaqun qalbuhu ilal masajid. Hiji jalmi anu cumantel hatena ka masjid. Nu tanggung jawab kana fisikna masjid. Nu tanggung jawab kangge mamamurkeun masjid. Jalma model kitu layak mendapatkan pengawalan spesial ku Allah jaga di yaumul qiyamah. Muazzina, imamna, marbotna. Dugi ka para wadi sadayana seorang muazzin anu setiap waktu ngagero kanu caket kanu tubih ngajak salat aya jaminan ti Rasul. Al muazzinu lam yudawwid fi qabrihi. Jalmi anu kurah azan mah moalkeun aku cacing taneuh di kuburna oge karna geus ngamuliakeun kana azan. Karena salah sawios sora anu dibanggakeun ku Allah dina hadis salah satu aswatin
yubayyihallahu bihinnal malaikatu al-azanu wallahu akbar fi sabilillah wa rabbus sauti fi talbiyah. Ayat tilu suara anu sangat bangga Allah disampaikan kebanggaan Allah ke para malaikat. Allah bangga ku tilu suara ieu. Kahijina nyaeta al-azan. Suara kumanang azan itu adalah suara kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Karena muadzin penyambung panggero lisan Allah Subhanahu wa taala. Mata untung anu sok azan. Sekali-kali Bapak nu can pernah ngasaan azan, sekali-kali mah azan. Bisi kaburu mawat teu boga ganjaran azan. Komo bari geus can azan tapi geus diazanan, mawat ngaran. Kenai sora urang jiga runtak jajarantang murah nu penting urang pernah ngalaman azan. Nomor kedua, salah satu suara yang dibanggakan ku Allah ternyata Allahu Akbar fi sabilillah. Kalimah Allahu Akbar, Allahu Maha Agung. Ketika perang ngabela agama Allah, para syuhada anu ngabela agama Allah mengumandangkan ngajadikeun suara takbir Allahu Akbar. Suara itu Allah bangga sekali. Nomor katiluna suara anu dibanggakan ku Allah yang disampaikan kepada malaikat. Rabbus sauti fi talbiyah. Narikeun suara nalika urang maoskeun talbiyah ti kawit urang mikot ngucapkeun labbaik Allahumma umratan nawaitu umrata wa ahramtu biha nawaitul hajja wa umratu bihi lillahi ta'ala. Ngucapkeun talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Timikot dugi ka haram bari ngalaksanakeun tawaf sepanjang jalan dikeraskan suara talbiyah. Itu ada suara kebanggaan yang Allah banggakan disampaikan ke malaikat. Mudah-mudahan nu kampal di dieu insyaallah suatu saat menginjakkan kakinya di Baitul Tanah Haramain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hoyong ngalaksanakeun haji, hoyong umroh, urang sesarengan muaskeun shalawat hajiah, urang sesarengan sanos bari Bapak tos berkali-kali. Mudah-mudahan anu parantos ngalaksanakeun sakali muga jadi 2 kali. Anu teu acan muga-muga Allah ngaberangkatkeun asadayana satu saat ka tanah suci. Urang ucap ulang ieu shalawatnya sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan doa urang sadayana bi ayi lisanin kana tustajabu duka letah mana anu ku Allah bakal dijabah. Mudah-mudahan di antara Bapak nu hadir aya salah sabios anu tiasa angkat ibadah ka tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali simkuring sasangem tadi dipayungkeun heula ngadoakeun ti payung ka para alim ulama, dipayungkeun ngadoakeun ka para ajengan. Cek Bapak teh ari abdi kunaon tukang ojek teh didoakeun. Nah ustaz didoakeun, ari abdi teh didoakeun. Simkuring nurut buat ka Rasul. Sanes teh didoakeun. Wargi sadayana kumubali tiap menit didoakeun oge. Hadirin rahimakumullah. Pan eta teh doa. Rahimakumullah boga ngarahmat ka aranjeun Allah. Hadirin pangmineng-minengna doakeun teh para wargi sadayana. Nah, ari ustaz para bapak tara didoakeun. Matak simkuring ngaheulakeun ka doa ka ustaz. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun haji wada, haji perpisahan.
sempat Rasul ngangkatkeun panangan bari muncang ci sota Rasul. Rasul ngadoa ka Allah. Kieu redaksi doana teh. Allahumma ighfir lil mu'alimin wa atil a'maruhum wa barik fi kasbihim wa ma'isyatihim. Pihartoseunana Allahumma ighfir lil mu'alimin. Ya Allah, muga ngahampura dosana para mu'alim. Wa atil a'maruhum, panjangkeun yuswana para ulama. Wa barik fi kasbihim, berkahkeun kasabna. Wa ma'isyatihim, jeung kahirupanna. Eta doa Rasul takhusus ka para mu'alim. Kahiji Rasul ngadoakeun Allahumma ighfir lil mu'alimin, ya Allah hampura dosana para mu'alim, panjangkeun yuswana para mu'alim, berkahkeun kasab jeung kahirupanana. Kenapa Rasul ngadoakeun ka para ulama? Karena Rasulullah SAW telah memprediksi dan tidak pernah akan salah. Satu saat ketika Rasulullah sudah tiada, yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan Rasul hanya para ulama. Karaos yang katingali ku sadayana. Ketika sholat berjamaah tos kurang diminati ku masyarakat, nu bawelna mu'alim. Ketika pengajian geus kurang semangat, nu cerewetna mu'alim. Ketika akhlak barudak geus model kieu, nu bawelna mu'alim. Beliau sangat peduli akan perkembangan umat. Maka Rasul jauh-jauh ngadoakeun. Malah wargi sadayana jangan kita asok ngadoakeun ka ustaz dara. Asok ngadoakeun ka mu'alim. Kumaha ngadoakeunna? Apa kan kita cara lebih diomongkeun. Malah orang sing nyaah, sing cinta, sing bela ka para ulama. Manis takhopal ustad, siapa yang menghina, menyepelekan guru, maka para wargi sadayana hiji nasia mahafidhahu, sok dipohokeun kana ilmu nu pernah katalah. Naudzubillah. Malah wayat takira fi akhiri hayati sok dipakirkeun tungtung hirupna jelema bareng guru. Urang adopsi kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hadis sangat familiar. Saur Rasul, sayati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama wal fuqaha. Sayati zamanun, engke bakal datang satu masa menimpa umatku, saur Rasul. Yapiruna minal ulama, mereka akan menjauh di ulama. Mereka akan mencaci ulama, malah berani menghina ulama. Wal fuqaha, mereka jauh dari orang-orang yang paham akan agama. Ketika masa sudah seperti itu, saur Rasulullah, payabtaliyahum bisalasati baliyatin. Tunggu Allah bakal turunkeun 3 balahi ka eta umat. Balahi naon di antawisna kahijina, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah ngangkatkeun kaberkahan tina kasabna. Allah. Ngalamun. Sahabat kalian barokah diangkat ya arek busuk jadi amin. Kayu sahur Rasul, Allah bakal ngangkat kaberkahan tina usahana. Tong make amin deui. Kaduana, yusalitullah sultanan zaliman. Allah bakal mere pamimpin-pamimpin anu zalim. Katiluna yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Eta jelema maotna kaluar ti dunya teu mawa iman. Ieu akibat kawalat goreng ka ulama. Hiji diangkat barokahna tina usahana, kaduana dibere pamimpin anu zalim, katiluna maotna teu mawa iman. Sim kuring ngadamel beberapa bait nadom anu referensina berangkat tina eta hadis agar urang sadayana ingat senantiasa menjunjung tinggi para ustaz, para mu'alim.
Kene sagurus ilmu tuh ngaganggu nya. Daerah palken. Terus diingat. Masih apa anadomna? Masih poho. Jadi upami orang apa anadom ieu sama orang dengan paham satu hadis. Jalma jauh ti ulama tilur balahina disangsarakeun hirupna ku zalim pamarentahna hiji kaduana dileungitkeun barokah tina kasabna tilu kaluar ti dunya teu mawa iman mautna apa? Sekali deui jalma jauh ti ulama tilu rupa balahina disangsarakeun hirupna ku zalim pamarentahna kaduana dileungitkeun barokah tina kasabna tilu kaluar ti dunya teu mawa iman mautna kulo jami'an Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana jalma jauh ti ulama jalma jauh ti ulama ilmu balahina ilmu balahina disangsarakeun hirupna disangsarakeun hirupna pamarentahna zalim pamarentahna kaduana dileungitkeun barokah tina kasabna kaluar ti dunya jauh ti ulama tilu rupa balahina disangsarakeun hirupna ku zalim pamarentahna kaduana dileungitkeun barokah tina kasabna tilu kaluar ti dunya apa? Nah, berancek titihan ieu ka dieu titihan ieu ka dieu sakali sebab bagian ieu di dia jempling engke mana anu lancar bari tarik besekna dua Rugi banar. belah dia sehingga belah dia yang loba lama-lama titihan ka dieu belah dia celincing siapa saudara? Ayo dengan dia so 1, 2, 3 jalma jauh ti ulama disangsarakeun hirupna ku zalim pamarentahna kaduana dileungitkeun
siap-siap. Siap kan? Ya. Hiji, dua, tilu. Mauti ulama disangsarakeun hirupna kudolim pamarentahna karuana dileungitkeun barokatina kasabna tilu kakuati dunia iman mautna. Asal bawa lah. Bagi sadayana simpul sengaja. Dina strategi pendidikan salah satu cara supaya bisa mengadopsi ilmu teh kudu bunga heula. Katingali bapak-bapak katingali bunga. Siapa mungkin ajengan bari ngaperintah sia sing beri juga tunggu 10 jatahna. Ieu mun bunga gancang kana ilmuna. Ciri jelema senang teh aya 3. Hiji jelema senang mah parageringan. Eta ciri jelema naon? Parageringan. Kadua jelema senang mah paragancang lapar. Itu ciri jelema naon? Katiluna paragancang tunuh. Eta ciri jelema naon? Hiji parageringan. Kadua gancang lapar, katilu tuduhan. Ieu mun aya jelema asup ka masjid geus ngalemu, eta teh jelema susah. Susah beunta. Cara naon geus horor setan. Kacin jelema masalah. Sabab ieu kan. Ari sarena tempat ngaji teh sok jadi masalah. Dina kitab Thariqatul Auliya ayat ieu, manama fi majlisil ilmi faqad khaba bir rahmatillah. Jalma anu sok tibrana tempat ngaji sok putus dina rahmat Allah, rugi dina rahmat Allah. Rahmat Allah berbentuk ilmu rek datang urang sare. Nu kuduna di mana-mana urang tos lebet ka majelis taklim, kudu betah, kudu binga, kudu fokus, kudu nikmat. Ida mararatum biriyadil jannah partamu. Saur Rasul di mana anjeun ngaliwat kana taman surga, partamu sing bunga sing senang. Sahabat tu maros. Qalu ya Rasulullah, ya Rasul, wa ma riyadul jannah? Nu kumaha disebut taman surga teh? Saur Rasul qalu qala majalisul ilmi. Ya eta di mana anjeun diuk di dinya bari ngadengekeun ilmu eta disebut taman surga. Jadi para bapak ibu sadayana nuju cari nuju di taman surga ya. Matak sing barta sing garana sing jongjon. Tong ningalian kana jam fokus kan. Matak sok bingan sing kuring lamun keur ngaji biasa ge si bagikeun taranang teh biasa. Teu carancang dia kabagian mah kabagian. Loba tatanya. Nah, sok jadi masalah itu jelema lamun sare keur ngaji pernah kejadian. Yang sering memeh lah itu. Da ari memang beki molor mah di mana-mana sare teh. Naik angkot karek make Nunutan. Ngan kaliwat teh imah teh. Oh ada sare dina angkotna. Gaek ngaji lamun asup kana acara pengajian neangan lapak nu aman. Mana anu genah kejaran balik ke katingali ku panitia. Mojo. Aceng ha. Anu babari nyaranena. Eta kajatan angka. Asup teh acara rajaban. Neangan tempat anu deketihan. Bari ieu. Barang nyarane teh leupe sare. Eta mah MC muka acara teu kadenge. Sambutan TRW lepas. Eta qori ngaran laeu teu kadenge. Ngan lebah balik assalamualaikum teu kapuping. Tengah
tengah nu balik keur ngaji lilir ke karasa keresek coba naon cerita. Ari koreja teh sare hudang tengah-tengah mau balik ke ceramah nuju ngabahas al-wudu ma'al hatmi, wudu make cincin tengah dengekeun ti memehna cek mau balik teh kieu palawar di sadayana asupkeun lalaunan badol deui lalaunan asupkeun deui badol deui ngarah asup caina atuh koreja teh langsung balik cek inungna teh cek pamajikanna bapana nah balik memeh usum pancengna saraja badage teu hayang adenge mau balik jorok di onang ustad jorang di onang eta jorang naon eta asupkeun launan adola launan ngarah asup caina paloba budak eta teh eta ngajina jorok padahal ngadengikeunna sapotong wudu make cincin ngahajasin kuring wudu imawat make cincin lain naon lamun bapak wudu ibu wudu make cincin tah contohna komo cincina seret wayahna buka cincina lamun sieun tinggaleun teu dibuka cincina badoa lalaunan cincina asupkeun deui lalaunan badoa deui asupkeun deui ngarah asup caina jorok teu eta dengan Syekh Nawawi Natsapina wa alla yakuna mayamna'u wusulal ma'i ilal basyarati ulah aya hiji perkara anu ngahalangan tepina cai kana kulit pan kahalang kulit ku cincin meureun teu sah tawuduna kusabab make cincin kusabab ngadaikeun lagina sapotong kadegena asup bedol majarkeun jorok sabab ngajina sabari molor awas ibu ngarang kurabu ngamacing naon anu anjing bisi kurabu rada gede langsung dicepet teh kunaon teh ku kurabu jepret teh make ban sedek jeung pan ari kapungkurna status sosial seorang haji anu katingali euih teh maka teh pan gede-gede kurabu eta teh pan kurabu balik teh maka mah segede jengkol lo ka dieu ciri balik teh maka kurabuna gede dicepet make ban sedek pentingna geus aya pangbunga-bunga ngeuneuk keranjang jeung saha jeung indung budak dere isukna naon adus ieu na kahalangan termasuk jasa dohir anu kudu kacayan kudu kapuma henteu walatra caina adusna teu sah sabab kahalangan ku kurabu mun adusna teu sah salatna jadi haram mawa Qur'anna jadi haram asup ka masjid jadi haram sabab teu sah naonna adusna mata ibu bayahna kurabu telaan laraskeun ka ibu aya di luar sing kuring tumaros pangwalerkeun bunya kantos ku caroge di bejaan antinglaan kantos pangwaankeun kurabu ku caroge pangwaankeun naon atuh manya calana pangwaankeun kusalah tanya gara-gara ngaji sabari sare begitu. Nah, jadi wayahna bapak anu ngarawa cincin komo nu salat di mana abdas naon? Nawargi sadayana insyaallah pakat patali sareng Isra Mi'raj baik secara tersurat ataupun tersirat insyaallah ku pangarasa pun lanceuk kang ajengan dipengker baris disyarahan. Simkuring hanya ngadua. Mudah-mudahan para bapak ibu sadayana sabulihna tina tempatan kenging ilmu dipaparikeun ku Allah ka urang sadayana. Amin. Ya. Urang tos ilmu kan ilmu teh saur Syekh Nawawi dina kitab Subul Iman ilmu teh aya 2 masih ilmu. Hiji disebut aya ilmu kasbi. Kedua disebut ilmu simai. Ilmu naon kan? Kasbi, kedua simai. Aya ilmu kasbiyun, aya ilmu simaiun. Naon ari ilmu kasbi teh? Ilmu yang kita dapatkan anugerah dari Allah melalui bisabami darsi wal qiraati ma'al ustad. Disebut ilmu kasbi teh ilmu
anu di mana kurang belajar dibimbing ku guru. Eta namanya ilmu kasbi. Contohnya ya, contoh urang sekolah di SD, SMP, SMA, kuliah, nyusun skripsi, tulis sidang, wisuda. Jadi sarjana disebut ilmu kasbi. Puguh nawana jenjangna. Atau orang pernah masantren, baheula pernah ngastrol, pernah ngalogat, diajar nakrir, diajar ngelal, diajar ngerab. Nepi ka urang jadi ustad, jadi ajengan, disebutna ilmu kasbi. Ilmu anu puguh sanad guruna. Puguh cara guru-guru urang. Jelas eta mah sadarna disebut ilmu kasbi. Kedua disebut ilmu simai. Ilmu simai mah ilmu yang kita dapatkan hanya dengan melalui pendengaran. Masantren mah urang henteu, sakola urang teu luhur, ngan mingonan getol, ngaji getol, ustad ceramah diperhatikeun, ustad ngaji diregepkeun, malah nepi ka ustad keur ceramah ditiru ceramahna. Nepi ka bisa ceramah, bisa dakwah dan nurutan ajengan eta. Nepi ka laku eta ceramahna teh dihona. Da pinuh eta teh kalender teh. Padahal di mana pasantrenna? Da ilmu simai. Tak ayeuna para bapak ibu sadayana salila bulan Rajab ngaji eta teh muter. Di kidul, di jugjug, di kulon, di kontrol, di kaler, di udah, cuma penting bawa besek itu teh. Ting mah. Da apa jabat kos aja dengan Jawa Raja di udah. Da biasa ada tepati olok bulan datang. Insya Allah bapak bakal jadi ustad. Amin. Ngaranna Ustad Rojab. Sabab ilmuna menang naon? Rajab. Disebut ilmu simai. Jadi bapak ibu tong leutik hate. Najan urang teu pernah masantren, urang teu pernah sakola, sing daek ngeusik kana pangajian. Sing daek dongkap kana pangaos. Mumpun guru-guru urang masih kene aya. Kenaik urang tingkat simai oge dan asup kana kelasna. Pan aya hiji aya alimun, kadua aya muta'alimun, katilu ada mustamiun, kaopat aya muhibbun. Fala takunu khamisan maneh ulah anu nomor kalima. Alimun, mualim, anu ngawuru ka urang, anu ngajar ka urang namina mualim. Aya muta'alim, anu diajar. Nyanak buku, nyanak palpen, lamun wingona dilogat ku urang, dihartian ku urang. Eta derajatna kaduana muta'alim. Kadiluna mustami. Cara bapak kadieu mau pulpen henteu. Mau kertas? Henteu. Eta we ti imah ti biasa. Mawa iwung jeung nangka. Beunteung we siap. Begieu tapianeun. Oh irung jeung mata beunteung we naon? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah wargi sadayana dapat untung-untungna sedekah mah kana sedekah saperti kieu. Sedekah kana muludan gede eta teh untungna teh. Sedekah kana rajaban sumawana. Sabab sedekah eta mah untung beurangna urang mere peutingna dicokot deui. Katanya eta mah. Eta mah lain sedekah mi HP ka panitia pambalanyakeun ku maneh. Penting ku aing dicokot deui. Da sedekah mah tong midahan deui. Ari mah dicokot teh urang. Malah yang untung aing mere ceban biasa menang opat. Batian bajaban eta mah. Eta kelasna kelas mustami. Ta cara bapak ngajar henteu mubalik lain ustad lain. Pulpen teu mawa, kertas teu mawa, teu nyatet-nyatet acan. Tapi fokus ngupingkeun ku cepil ieu kalebetkeun eta kelas level ketiga mustami alhamdulillah. Nomor kaopat muhibbun. Mubalik lain. Nyatet henteu.
asup ka masjid tengah dengkeun da duweung teu kadenge. Batur sari milu sia kitu teh. Kampung sari bukan masyarakat. Cak-cakan geus teu ngadenge masih daek datang ngaji. Eta disebutna muhibbun, orang yang cinta akan pengajian. Eta tos aya kana kelas saur Rasul. Ulah maneh nomor katilun kalimana ruksak maneh ngajar teu bisa, diajar tara. Ngadengikeun nu resep ge henteu, nu aya sok ngagogoreng ka nu sok ngaji. Oh, da sok ngaji dicantang tuh ka surga. Promosi ya nu tara. Ai dicantang itu. Bener teh? Bener. Sim kuring name ayeuna tisaprak karang kuring tengah peuting katingali rempok masih jeung leutik tapi loba. Leutik. Tapi mudah-mudahan ku kaberkahan kempel urang sadayana, ku kaberkahan silaturahim urang sadayana, ti kawit urang bari teu berkah kumaha kan acara rajaban teh Al-Qur'an dikumandangkeun leres? Karuhun didoakeun leres? Ajengan ulama dihadirkeun leres? Hadis-hadis dijelaskeun. Malah sedekah dikaluarkeun rek disebut berkah kumaha asa teu pati rupatos nyebutkeun rajaban muluna berkah teu berkah rek teu berkah kumaha Quran dibacakeun hadis dijelaskeun jalmi di silaturahmi dikempelkeun ajengan dihadirkeun ngadoa diberjamaahkeun rek teu berkah kumaha. Mudah-mudahan sim kuring ngadoa ka Allah saha wae anu maparin kontribusi kana ieu acara urang doakeun nu maparin ageng doakeun dia balas langkung ageng. Nu maparin alit dia balas langkung Ageng. salah. Ya geus konsennya aja. Anu alit dia balas langkung ageng. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti sadayana sim kuring sok belajar menjadi ustad anu disiplin. Di antawisna sim kuring sok biasa sok narasun anu ngeuleum abdi ngawitan tabu sabaraha ustad tabu salapan. Sim kuring sok dongkap tabu salapan kirang saparapat biasana. Sebelum naik sudah ada di tempat supaya panitia henteu dedepeun teu ringrangeun. Ustad di mana? Ustad di mana teh kana ngapot ka urang ge ringrang teh teh. Leumun kuotana eueuh kuotaan. Untuk meringankan beban panitia, sim kuring sok biasa 15 sebelum tampil harus sudah di tempat alhamdulillah. Kaduana sim leumun rek ngaji beuteung sok seubeuh. Sok dahar di imah heula. Naon tah ngajaga bisi panitia teu ngarejo. Karena sim di imah teu daang, di dieu eueuh nyuguhan. Mata sim kuringna geus dahar. Katiluna sim kuring pasti mulai kaji mawa duit. Teu percaya tah saparapat juta mah aya mesakan. Najan deukeut ti Cianan teh. Eta mah mawa duit bisi poho. Panitia sok salah mikeun. Kudu najang MC. Dibikeun kamu balik tah eta mata duit sim kuring bawa jadi Pak Ustad bawang tong ringrang. Tadi sukuhan dahar sim kuring geus wareg. Tadi ongkosan sim kuring geus mawa. Geus mawa teu kudu. Hadir rahimakumullah kaopatna mudah-mudahan tepat waktu tanggal 10 parantos rengse. Hatur nuhun tos dikupingkeun. Hatur nuhun doa sim kuring diaminan. Hatur nuhun sim kuring ditingali jeung dikupingkeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaberkahkeun kana ilmu anu saalit. Ya Allah dugikeun kapun dia. Dugikeun pahalna kapun Bapak. Nu parantos maparing dukungan kapungkur waktu di pondok. Jasa aranjeunna. Ya Allah dugikeun ka guru-guru abdi. Guru-guru abdi anu masih kana aya anu tos jadi ahli bade ya Allah kasayan aranjeunna. Mugi diayeuna yalti anu kusuk dikeun ka pahlawan sadayana. Hapunten kasuhun
Mudah-mudahan sasileun sebeureun aya manfaatna. Pangrasa ajingan pimpinan pondok pesantren hapunten. Jadi salam bisi sasanem aya kalimat anu teu nyuruh kana nahuna, anu teu kaudag kana sorokna jeung sajabina ieu paginten kakirangan kalemahan simkuring. Kalayan pangtutup doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq ila sabil rasyad wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.